Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana, kumaha kabarna? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Patepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran Basa Sunda. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran Bahasa Sunda. Sata acan ngawitan diajar, hayu urang maca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Dina denget ieu Bu Guru bade ngadugikeun dua materi. Nuka hiji maca pupuh kinanti, nuka dua ngajawab pananya nudu masar kana pupuh kinanti. Mangga didangukeun. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah membaca pupuh kinanti. Yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan pada pupuh kinanti. Silahkan disimak. Lingkungan urang, lingkungan kita. He barudak kudu nya mikir. Loba tatangkalan nu aya di sisi pasir. Ulah rek di taluaran. Hei anak-anak, harus benar-benar berpikir. Banyak pepohonan yang ada di pinggir bukit. Jangan ditebangi sembarangan. Pek ayeuna pisan urang kudu surti. Guna tatangkalan sangkan hirup urang hurip. Ayeuna di alam dunya. Sekarang kita harus mengerti gunanya pepohonan supaya hidup kita berkah ada di alam dunia. Lamun tatangkalan laleungit ti pasir, urug bakal datang, cai ngagulidag ngalir, mawa caah kawalungan. Kalau pepohonan menghilang di bukit, longsor akan datang, air deras mengalir, membanjiri sungai-sungai. Loba kampung anu kakeueum ku cai, ku polah manusa, rea warga anu ngungsi, nyingkahan jauh ti imah. Banyak perkampungan yang terendam air karena perbuatan manusia. Banyak warga mengungsi pergi jauh dari rumah. Nu salajengna nyaeta ngajawab pananya nu aya patalina sareng pupuh kinanti. Mangga siapkeun buku, patlot sareng pamupusna. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pupuh kinanti. Silahkan siapkan buku, pensil, dan penghapusnya. Hiji, saha nu kudu mikir? Siapa yang harus berpikir? Jawabana barudak. 2. Ulah dikumaha tatangkalan? Jangan diapakan pepohonan? Jawabana ulah ditaluaran. 3. Gunana tatangkalan, gunanya pepohonan. Jawabana sangkan hirup urang hurip. 4. Di mana tatangkalan, di mana pepohonan? Jawabana di pasir. 5. Lamun tatangkalan leungit, kalau pepohonan hilang? Jawabana urug bakal datang. 6. Caah dibawa ke mana? Banjir dibawa kemana? Jawabana kawalungan. 7. Kumaha keayaan kampung? Bagaimana keadaan kampung? Jawabana kakeueum ku cai. 8. Polahna saha? Perbuatannya siapa? Jawabana manusa. 9. Kumaha keayaan warga? Bagaimana keadaan warga? Jawabana rea nu ngungsi. 10. Kumaha sangkan teu banjir? Bagaimana agar tidak banjir? Jawabana tatangkalan ulah ditaluaran. Tah, ayeuna Bu Guru bade masihan tugas kanggo hidep. Tugasna nyaeta pek baca pupuh kinanti nu judulna lingkungan urang halaman 120. Tuluy dokumentasikeun kana rekaman. Hasilna pek kirim ka guru Basa Sunda hidep.
Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu silahkan baca Pupuh Kinanti yang berjudul Lingkungan Kita halaman 120, kemudian dokumentasikan dalam bentuk rekaman. Hasilnya silahkan kirim ke Bu Guru Bahasa Sunda kalian ya. Alhamdulillah materi dinten ayeuna parantos rengse, mugia barudak sadaya tiasa paham karena materi nutos didugikeun ku ibu. Hatur nuhun. Alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak Bu Guru semua bisa memahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.